Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi kumaha sarehat dararamang. Jadi ayeuna simkuring bade ngadamel video sedikit pengalaman supaya kolecer jelegur ulah elehan ku angin barat. Tah itu para wargi. Ini dia simkuring gaduh tilu kolecer anu ukurana eta 2 meter ya 2 meter, anu tengah 4 meter, anu ujung itu 2 meter 80. Kumaha sih supaya kolecer jelegur eta teh atau kolecer jegur teh ulah elehan ku angin barat? Kieu perwargi cara nanya. Di dia simkuring sanes menggurui atau so tau, tapi ima pengalaman dina ngadamel kolecer simkuring anu tos kapanak. Itu perwargi nya ieu ke para sehu mah aduh mohon di skip saja. Ieu mah khusus anu hoyong belajar jeung anu hoyong terang kumaha carana pokona. Ya perwarginya nu kahiji eta kolecer teh supaya ulah hayang elehan ku angin barat teh dina maena dina talincang. Contoh imanya tah amun kolecer hayang ulah elehan teh kedah talincangna kedah rada ageng jeung ageng teh ti ujung mayatna teh namun di lumur simkuring mah disebutna teh mayat. Tah contona ieu barumbung, ieu di tengah kolecer. Tah talincangna teh ti seret barumbung atau cucupu mah geuning kitu tah set. Terus makin ke tengah makin gede ke tengah dugi ka tengah, di tengah karak sadayana raut. Ti barumbung dugi ka tengah mah setengahna, tah ti dia mah makin alit, ka dia makin ageng terus nepi ka tengah sadayana diserut atau dimiringkeun nyerutna talincang teh jeung eta kolecer leuleusna ulah kieu para wargi. Tah amun hoyong ulah elehan ku angin mah si leuleus kolecer teh tungtungna we nu leuleus ayeuna heuras. Kolecer sakumaha heurasna ge ari ku angin barat mah ai di dieuna heuras ujungna leuleus mah heleh jeung hese di sadana. Amun kolecer ti dieuna heuras yeuh kanal keneh tah badiana di sadana teh ku angin barat teh sakali doang langsung eleh kitu perwargi. Tah jadi lamun kolecer jelegur mah leuleusna teh kudu ti dieu tah contona nu itu geura. Ya ieu mah contoh anu can jadi. Ieu anu mesti dinaon. Tah dua anu mesti dinaon. Tah leuleusna teh kedah kieu perwargi. Tah nya nu ieu mah di dieu leuleusna. Tuh. Nah, jadi di dia ya leuleusna teh. Lamun ku angin barat teh leuleusna kitu oge aya talincangna salah mah elehan ku angin barat. Ai lamun talincangna cep simkuring tadi teh diseret cucupu ieu dugi ka tengah mayat terus di tengah karak sadayana talincang tah eta
kolecer mau elehan ku angin. Nah iya tinggal ditalincang tuh nya tungtungna atau ujungna miringna ageng tuh hampir miring sadayana di tengah nugi ka deket barumbung mah tepati tuh eta nu nyieun kolecer moal elehan ku angin barat parawargi. Contohna nu ieu tah nu ieu teh sorana ngelehkeun anu tina mani nu bahaji tuh nu mani itu kolecerna ageng itu tuh mana tuh kecil guys tuh namanya eta kolecer kilometer 20-an iya kolecer kilometer 80 sorana ageng kena iya para wargi hari teh keur usum angin hanya kal teka video teh simkuring era mediona di ditu loba wae jelema itu dipasangkeun di kebon namun pasangkeun di kebon kolecer ieu dikontenkeun tah kitu para wargi tah ieu anu 4 meter disambung itu sambung ya tuh tinggalinya sambungan ieu sambungan nurutan abah ogesta sambungan yuk dijamin kuat panjang 4 meter bahan suren nu ieu kamari keur aya angin karakrek ngejelegur gantana sepotong interna para wargi. Jadi gitu para wargi tah tips natenya lamun nyeun kolecer jelegur mah hiji di dieuna ulah heuras tah ulah heuras kitu tah tuh ieu kanal keneh jadi lamun soraan oge ku angin gede teh soraanna teh ngan sakali hungkul kaituna ngawer-wer atau elehan tah gitu perwarginya tah nu ieu contohna ieu tuh talincangna contoh talincangna itu semplak tuh tungtungna para wargi aduh bandingku saya harita kaseregu angin gantana runtuh kena kabel atuh untung anu belah dieuna untung nu belah kiri lamun nu belah kanan ngaruh kena talincang iya talincangna kaluhur menitna jadi anu belah dieu anu belah kanan dimiringkeun lamun hoyong menitna ka handap anu belah kiri miringkeun miringna ka kiri nu ieu can kabagean ngejelegurna keburu potong ngari meter ieu talincangna tuh tinggal mantap kenapa gitu para warginya iya mah sanes menggurui simkuring iya mah ngan saukur pengalaman anu pernah kealaman tah jadi inti nama kolecer teh mun hayang sae mah hiji ulah solengkang terus aya videona tutorial supaya ulah solengkang eta kolecer angga ditonton anu can terangnya anu kedua talincangna kedah mayatna di seret barumbung di ka tengah mah alit miringna teh ngan syukur kitu tah di dieu we di ka ujung harap diraut sadayana tah lamun kolecer elehan teh para warginya anu ket panakan kusim kuring mah talincangna teh sok arageng di dieuna ya talincang teh jadi kaseret ku angin barat teh eleh kitu
gitu para warginya. Sekali di simkuring sanes menggurui imah ngan saukur ngabeberkeun pengalaman dina ngadamel kolecer jelegur atau kolecer jegur. Tah jadi gitu para warginya, sekali di sanes menggurui tapi ngan saukur medar pengalaman. Hapunten ke para sehu kolecer imah simkuringnya sanes menggurui sekali dinya hapunten ngan saukur medar pengalaman dina ngadamel kolecer. Pengalaman simkuring. Tah jadi gitu para wargi tipsna supaya kolecer ulah elehan ku angin barat teh. Hatur nuhun anu parantos nonton, tong hilap di like jeung di komen, terus di share subrek nanya. Sakitu anu kapihatur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.